Gerak ketik. Sok. Ya ke kawan sampai. Geningan temempan ajian kaula. Syahid. Sok. Ancak na jalana. Siapa lah? Gerak ketik. Apa nang isi panas syarat ditunggu kau lah. Aku ini bisa mengingatkan kakek dan dadat dan tuyuk ilmu panamu jampe pamakai ngatut kaca aja tapak ngalah ngepikeun teu eling bumi alam biwang si geni atuh katingali ti katebihan nyawang ti kandangan nyai tedang yang anu parantos ningali ieu pisang geni ti kajauhan ningalina dan yang bekawan suka geni kusuma kaget ningali ye putrana datang sapadarita mangwaspat dan miratun mangwaspadkan ayatun latria dening ngalagan asik cekama uginal mual aya kakuatan hidup ngan sangajan barijeng kitu oge ama moal cicingan tetega lamun ningali anak model ieu nepikeun dianiaya ku si Gatot Kaca memang salah anak kaula tapi nah aku tega-tega teuing eta si Gatot Kaca kasih wang si geni ieu ama bakal miraga sukma ka diri hidup kasih man sing wagarban mira mancing wakar banira iya loroning tunggal kesangka Gatot Kaca hayo jen aku hati jem kawasap waduh kuningan kesangkajan eta busana teh usang geni wangsi geni kena gadana ku tapak nenggala bisa hudang euy wah luar biasa euy teu sangka euy teh satria saktina luar biasa nah itu wangsi geni hirup deui dicecep ku ajian tapak nenggala alah hebat anak tandingan agan anon itu dan aya coba sekali memang kalau tapi awas dua kali
Ayo, sakit kejayaan sampean. Luar biasa sampean. Itibanan ku tabak negara sampean lebihkan kuat. Nya, ada kaulah teh kapan ratos didikan. Lamun kaulah kurang katah ajaran meyakin kaulah bakal mati. Coba sampean. Sok, awas. Iya. Udah. Boleh usik nama di belakang. Coba. Iya. Iya. Oh. Iya. Pancap raja. Di dia nyaeta Paksi Geni Katibanan Pancap raja. Memang Raden Katut kacakeun ningali yen anu parantos mebet dua garbana yang bisa geni teh nyaeta Ramanga dan yang Paksi Geni Kusuma. Atuh sapa dari tadi yit cager sabiara biari. Sam, ayo. Luar biasa. Praja Musti, Praja Wisesa, Praja Wikala Pemelamatan dan mempan Adi Sabda Panggung. Sampai. Ayo. Pas lulus teh udang deui. Ajinan dan kiri. Ayo. Sok. Luar biasa. Lebihkan dibuat panemu capek kalau saya membuat Katut kaca rasa kerai pakai kalau Sapa gini, wah, ayo, tembok Indonesia. Waduh, aduh, bapak meletak tutung gitu bapak. Pak, ya tidak numpak cicing deh, hirup kene ya. Hirup kene pak, hirup kene. Yuk, pak. Hola, abdi, mundur. Munduran di mana Pak? Dinya guys. Ayeuna wayahna ilai. Buru-buru bejaan ka Srima Prabu Batra Kresna. Hah? Nya sok. Terus bapak nya saya kenal. Anak Berjuang mati-matian. hayangnya hosya nebikeun ka di mana meureun aing disebut mata pedak hosya. Hah? Bari jeung ngarokok sia teh cing wae. Hah? Meureun aing teh nempo sia. Batur mah bisa dibobodo teh yo. Sabarang tingali. Tapi aing mah bisa dibodohan. Wae dek dipancing agan punten wal ulungan wal
mohon wae sabenerna mah agan biasa nyata ngelehkeun eta satria nanging aya anu miraga sukma ka dirina. Punten nyisim abdi bakal miraga sukma ka saya. Panjing gua garbang mira mancing wakar bani raya loroning tunggal ya loroning tunggal udah kumaha wah sok ari jalema keur nafsu mah sagalana oge bakal dituturkeun agan wajahna agan urang panci we ka agan patara kresna bangga wa hayang bangga wa geningan tes sapira kajayaan Gatot Kaca malah sampean Gatot Kaca kabur dina ieu tempat. Gatot Kaca sanajan sampean nyumput dina lak-lakan naga ku kaula bakal undang sanajan sampean nyumput dina besi motor didongkrak wae bisa kurang aja kurang awas mata panon 2 jadi 4 panon 4 jadi 8 panon 8 jadi 13 awas Gatot Kaca agak naon del kumaha nasibna bapak jeung anu Gatot Kaca cing percaya we dawala da bapak mah pasti waspada permana tinggal setiap perkara naon oge bapak waspada sarajan waspada ge heuy uing mah melang anu jadi kolot anu Gatot Kaca we eleh komo bapak anu satri jeung kolot mah nah, nu penting mah urang mah kun payakun we da lah hawala we nu penting bapak urang salamet agan Gatot Kaca salamet tah ayeuna meureun bakal ditugaskeun ku bapak ka agan Batara Kresna wayahna ayo tuturut nya ayo pancang kilung ukur dilakum Kuman papatong Raja di belong Kuman jolek Lecom Manuna beleng Namun oncom Pasti kocak fitnah Fitnah lancar Datang dibantu Gusti Duhagun di dieu merenya euy dina setiap urang kasalahan boh nu gede boh nu leutik yakin bakal kena imbasna kena balasanana di dieu meureun urang teh kudu introspeksi diri teh nya bisi aya kasalahan anu sangaja teu disangaja contohna meureun agan Gatot Kaca geus ngabendung talaga pancuran masuk atau ngebendung talaga kusumah aya we anu pro jeung kontra mah daya meureun dendam tadi nantinya tah nu mantakna oge ulah nepikeun aya nu keuit tina ati
Sumarabah tina baya rasa dendam rasa sama teh. Namun urang dendam teh meureun tadi teh meureun geus aya caritaeunana. Lamun urang masih kena dendam pikeun ka bawa paeh ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo kuno maha kawasa. Ieu meureun teh ketondena. Ya. Hamus lampah itu ingin aku yang ucapkan di negara Dwarawati Sri Mahaprabu Batara Kresna di jalma tipisan Wisnu anu mana ieu Batara Kresna teh keur ngahulang ngaraga menang olohok kemangkat anu aya di Patabangan nyata negara Dwarawati aya kejadian naon ieu anu bakal katumiba ka Tripura. Makmurdina keadilan berdoa lari tidak pangeran. Nah, ieu rasa beda Kisasari bakal aya kejadian bakal kadri kawat lain-lain tahun-tahun berkabaran